Walaysa narju siwak padrik ilahi darok qoblal pana'i wal halak ya dunya waddina. Abdi henteu ngarep-ngarep kalian tidak pangeran, mugi enggal ditepangkeun sareng karatuan pangeran. Memeh ruksak alam dunia, karuksakan alam dunia jeung karuksakan agama di dunia ku kazoliman. Wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya zal ula wal gina wa ya qawiyyu ya matin. Teu aya panyalindungan salian tidak pangeran, hei zat anu sok nyukupkeun nu kagungan kaluhuran. Hei zat anu maha beunghar anu teu butuh ku makhluk, anu gagah jeung perkasa ngaruntuhkeun kakupuran.